pasar malam sebelum ditutup eta si Apu meninggal gaya katambah si kakak denya naik kora-kora tapi sawan turun di tengah jalan. Di pasar malam teh kontrak nangan sabulan doang cenahnya jadi aya nama atos pina ari bagi emak-emak mah jigana alhamdulillah nyebun jadi henteu ieu teuing lah kitunya ngurang-ngurangan. Sapa nu gaduh bocil mah nya teu ngarti kitunya lamun keur hoyong ka pasar malam teh kudu we mangkat. Masuk bocil aku ieu nu hiji nyabun nu keur make kacamata. Awana teh unggal poe pokona mah ngajakan ka pasar malam we hantem. Sana mah meureun nya ka pasar malam teh kudu make duitnya lamun teu make duit ona moal poe ge hayu. Ieu teh tiketna teh kudu dibayar nya bun sakali naik teh tiketna teh hargana 10.000. Kana di tos ka dieu teh nya hawana teh hayang we jajan. Pokona mah sagala kabita kitu nya bun bari jeung ararenak jajanana. Santos dibayar tiketna langsung naik ieu teh nya Istana Balon cenanya di imah ge tos di ieuan we pokona mah hoyong naik ieu. Kamari-kamari mah naikna teh trampolin we kitu nya hantem. Ieu teh 10.000 tapi naikna ge teu lami kesabab padina teh tos kawengian teh. Meni gaya da atunya naik sabari make kacamata atuh ajol-ajolan eta si kacamatana murah gatindihan ku awakna atuh potong atuh ieu nu hiji deui keukeuh hayang naik ieu cenanya ieu teh naon nya ngaranna teh kora-kora mun teu salah mah. Ari mah meh naikna mah meuni jiga nu heueuh nya bun ieu teh nya katingalina mah. Pokonya ku aku teh diantepkeun we keun teuing cenah kumaha manehna we kitu nya tapi na di luhur tingali malah kaserengidan kieu kunaon eta teh. Lah diantepkeun malah nangis nya bun hayang turun meuni keukeuh padahal mah ieu teh karek ge sabaraha menit ieu can 5 menit acan. Lila-lila masih bapana oge kagugueun nya bun jadi nama diturunkeun da karunya meureunan beusikeun sawan. Aduh biasa nama teh lamun naik naon-naon oge da tarasieun cenanya ieu mah cenah hawa kumaha kitu nya meureun nyeredet hate kitu nya apa kumaha kitu. Pokona mah da carita kakak teh cenah ge ieu teh jadi deg-degan cenah kitu nya bun. Pokona mah da aku ge ningalin rada-rada kumaha kitu nya bun nya rada lieur kitu nya tapi na keueuh lah meureunan makana teras kapok cenah cek kakak teh embung deui cenah naik. Jadi ieu teh diturunkeun nya alhamdulillah balalager eta si mamang-mamang anu ngaieuna teh. Atuh ge nangis. Ih, utut. Biasanya juga kamu enggak ini. Atuh pulang Mas biar kasihan. Terus aja. Kenapa pusing? Tinggi. Atuh kakak mah ada laki-laki. Takut. Atuh ini kan udah masuk ke sini tiketnya. Pan ari tos turun mah geuninganannya tubuh yang naik nu itu tuh cenah. Aku teh entos we naik itu tuh trampolin trampolinnya Istana Balon karunya si Apu sorangan baturan. Geuninganannya meuni luas ieu teh nya jiga nu sorangan we duaanan we doang ieu teh nu ajol-ajolan di dieu. Nah hari-hari biasa mah ieu teh sok pinuh nya bu lamun sore keneh kitu nya. Ieu mah kan tos kawengian jadi tos rada rehe. Pan sampai meh balik teh kudu we jajan. Pokona lamun teu jajan rasana teh teu afdol. Pokoknya urang mangan saukur maturan doang kitu nya calik kitu lamun teu jajan teh asa rugi. Pokona Apu mah danya bocilna teh teu menye-menye leumpang we kitu teh hayong digandong. Karak di alam ieu teh geuninganan malah digandong geuninganannya tos rek nepi ka imah. Pokona mah tos nepi ka imah mah sagala dijingjing di ditu teh sagala dibeuli nya bun.